Sampurasun sadayana mugia pangeran pemutup nang tayungan karuhun pemutup malarengan. Kunaon bet aya anu disebatkeun Jumaah Kaliwon jeung disebatkeun kunaon poe Jumaah kedah disakralkeun. Ieu alasanana. Anu kahiji nyaeta poe Jumaah Sayyidul Ayyam. Jadi mun diibaratkeun mah badana dina saminggu teh poe Jumaah. Gitu. Anu kadua dina poe Jumaah eta dispesialkeun. Gitunya dispesialkeun kunaon mang. Nah, dispesialkeun nanti seperti kieu dina alasan-alasan para leluhur urang, kolot-kolot baheula urang, buyut-buyut urang baheula dina poe Jumaah eta poe anu sakral. Poe anu digeueumkeun ku margi dina poe Jumaah eta cara tenang untuk mediasi sareng untuk berspiritual mendekatkan diri kepada Tuhan. Dina poe Sayyidul Ayyam teh gitu dina poe para pamimpin-pamimpinna ieu poe dina saminggu teh meureun kitu nya. Anu katilu nyaeta keur nguatkeun diri urang dina saminggueun yang hareupan atanapi terfokus sefokus-fokusna diri urang sareng anjeunna sareng nilai sareng gustina sebutlah jeung Tuhan dina saminggu aya setoranana nyaeta dina malam Jumaah. Kedah atuh ngaluangkeun waktos dina saminggu urang deket jeung Gusti nya curhatkeun, obrolkeun naon anu kameumeuit karieut urang jeung Gusti teh pasrah dina saminggu nya eta dina poe Jumaah. Anu katerakhir nya eta sumerah diri dina saminggueun eta dina poe Jumaah nya diistimewakeun poe Jumaah teh terutama di Jumaah lewat Kaliwon. Kunaon geuning kudu Kaliwon wae kumargi dina Jumaah Kaliwon ieu loba titinden atanapi ciri-ciri urang Sunda terutama nanya anu memang dreueus kana kasundaanana misalkan saresna mah teu naon-naon poe naon bae ge kitu nya ngumbah pusakana, ngumbah jimatna, oge ngumbah sagala rupi ageman-ageman anjeunna dina poe Jumaah. Itu nah kunaon dina poe Jumaah disakralkeun eta dasar alasan-alasan kunaon dina poe Jumaah kolot baheula disakralkeun nya. Lestari kudu lestari cag sampurasun. Let's go.